Betis ngeunah yo. Yo citu, boga buah. Atuh aya dak. Ari dek ngalana mah sia. Ayo. Hanggeus aya nu ngalana. Tapi ulah kuari jeung dak. Ieu mah kudu ti peuting. Emang tangkal buah saha gitu, Ci? Pan kudu ngalati peuting. Lupa haji dak. Anjing, sia maling. दिन के ऐसा से अरे Woi, air rendah anyar tuh. Iya, aya naon sih budak? Ish. Weh dak aing ke pantun ya. No. Aya panda aja kupu-kupu. Cakep. Weh Rangga I love you. Kuari mah jeung dak, mau kuat di rumah tangga. Sebenarnya lain awewe nu teu kuat Ci. Laki nawe meureun nun teu ngahargaan istri. Saduana ge salah dak, tawena telakina. Salah naon yan? Atuh si Liana meureun aced ka laki lain. Laju selakina tilok balik deui, gawe deukeut ge. Mesti kalian saling melengkapinya, malah saling mengurangi. Selakina kurang kasih sayang meureun. Aju eta si Lia kekurangan naon? Meureun, si Liana kurang puas. Kurang puas kumaha, Ci? Pan salakina lintuh yan. Pan cek batur ge lamun jelema lintuh eta na leutik. Etana leutik. Mahnya sih. Naon anu leutik, Ci? Gajihna. Jip, mata cek sia, si Liarang da. Ulinan yuk. Kira-kira, Ci, sunatan nyeri-nyeri, nganjang karang dah. Macem-macem sih ngomong. Jip, setel aku Jip. Abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Perawan memang menawan. Janda lebih menggoda. Yan, sinyaho lembur janda peringkat pertama di kota mana? Emang ada di kota mana, Ci? Kota Serang Banten, Yan. Berarti tetanggaan jeung urang Ci. Olah, orang tinggal nyebrang jembatan Panunggulan ge, langsung ke Panggi Jamur. Naon eta jamur? Janda di bawah umur. Lewatan jembatan belok kiri, jadinya jagung. Lah, naon jagung Yan? Janda nanggung. Yan, Ci, berarti si Lia jablay. Naon jablay? Janda jarang dibelai. Nyeblak, ngeunah yuk. Yuk, ka sebelah gibah yuk. Ayo Jip, Yan. Ho, belikin si Lia Yan katanya. Meli. Mina, meli seblak doang. Iji lada, nu hijau lah. Jip. Gue itu si Billy balik-balik. Kemana lagi si Lia? Nyaho, Kan gawe deket ya, dicurug Lin. deket lah segitu mah. Curug balik ke rumahnya be. Au duitna meureun. Berenang Jip. Lada hiji teh eta. Si Lia ke rumah. Nah, di sama serangan malah dana. Awas gitu nya. Enggak tahu. Eta si Lia dulu dinya teteh. Di duku. Singkat sebelakna Jip. Black, ayo guys, kita Lia yuk. Sini itu doang, kekurangan om. Enggak karunya di RT. Sahur Bapak. Pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Ayo naon ya, A? Yo, aing mau seblak ya, yo. Ih, kebenaran ya, hayang mengakan ulada. Milih di mana ya, Dak? Yo meli di sebelah gibah. Mana dak?
Melada we jika omongan. Kabar bewe ya. Oh pan siapa ya masih ngorak eneh lo bendaikeun keneh. Udah putus asa ya. Laki nu kemari mah lain jodoh sia meureun. Maksud sia naon sih dak? Sudah lah doang rangda sebelahnya ya. Emang randa sebelah kunaon gitu ya? Gelis jip. Emang naik goreng. Maksud sia naon sih ti tadi ngomong tentang da bae? Nang jajan anak teh mah, kuing nang jajanan kuing bantu. Di tengah pik yan. Salaki aing isokan balik ieu. Hah? Saat kesia balik isukan. Heeh, kamari saminggu teu balik ge aya urusan gawe. Berarti sia masih jeung salaki sia keneh. Berarti sia cenderang ya. Gendarawang sia, nyenggo si teh. Sepuluh amat. Ingin berita aneh sia. Si liar rangda gitu. Atau aing mah nebak-nebak we ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam dari tim DC Vlog Official. Selesai.